Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring bade medar hiji carios dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Nyi Sekar Arum. Pamirsa bade ngemutan anu teu acan subscribe, mangga diantos subscribe-na, like, share, sinareng komen, oge dinyalakeun loncengna. Supados yang kalau kada waktos mangga urang kawitan carios Sunda dina judul Nyi Sekar Arum. Kacaturkeun zaman baheula aya hiji randa kolot anu beunghar. Imahna alus tur gede, mundingna rea sawah jeung kebonna lega. Ingon-ingon sabangsa hayam, meri, entog, jeung soang mah geus teu kaitung saking kulobana. Eta randa boga anak awewe hiji ngaranna Nyi Sekar Arum. Kakara umur 7 tahun anu kacida di pikabubutna ku indungna dengan hiji-hijina pisan. Trug-trug Nyi Sekar Arum rupana hade, budakna kayungyun, nya bager, nya singer, nya calakan. Nyi Sekar Arum mah unggal poe teh ngeletek we ulin sorangan di pipir imahna dadagangan atawa angeun-angeunnan taraja rambah ulin kanu jauh. Jeung teuing ku bersih deui Nyi Sekar Arum mah isuk-isuk teh kumana geus dimandian, rap di dangdanan siga make samping, sarung leutik, make kabaya, tuluy bae ulin. Dina hiji mangsa indung Nyi Sekar Arum gering pipuh nepi ka maotna. Ayeuna mah imahna kebonna dicekel ku pamana dulur indungna Nyi Sekar Arum. Dan Nyi Sekar Arum leutik keneh. Nyi Sekar Arum geus jadi budak pahatul alis, unggal poe ngeding diut bae ceurik, ingetkeun ka indungna. Ari ka bapana mah teu nyahoeun, da basa bapana ilang teh manehna nyusu keneh kakara ngorondang. Mimitina mah ku pamana ari Nyi Sekar Arum ceurik teh sok diupahan pokna. Geus eulis ulah ceurik wae. Da anu nyaah mah aya emang, aya embi. Engke ku embi dipameulikeun samping alus, baju alus, suang anu alus, geulang anu alus. Geus ulah sok nangis nya, da eulis mah bager. Nyi Sekar Arum ari papagahan ku pamana ku bibina teh sok jep bae repeh. Tuluy leos deui ulin di bibir imahna. Tapi ari geus lila mah pamana jeung bibina tara daek ngupahan. Jadi bareng ngis deui sok ngarangketan ari Nyi Sekar Arum ceurik ingetkeun ka indungna. Kalah sok disentak bari dicarekan. Tah, budak beuki ceurik teh geus ngeng deui leweh. Halik, nyengkah sia ka ditu. Gandeng. Mindeng Nyi Sekar Arum tara dibere dahar. Ari menta sangu ka bibina sok disentak. Atuh nepi ka 2 poe luntah lenteh ngan sok dahar kuwi atah atawa sampe beunang orehan ti kebon. Ku bibina mindeng dibuburak ti bibir kaleng-kaleng paranti ulina dialung-alungkeun kajarian. Nyi Sekar Arum sieuneun ari nenjo bibina ambek-ambekan bari ngamang-ngamangkeun gagang sapu teh sok leos bae nyingkah ngadon ceurik di kuburan indungna. Gek diuk deukeut tunggul pek ngawi. Kuring kumang disatro, mang di sering bendu, terkersama parinsang, perih pejit, emang teh ku kuring sengit, kanya geus leungit, bi mah teuing ku delit.
ma ye kuring nalang saberang jeung peuting saha kuringnya cicing embi mah mindeng sok pusing macing tulungan ye kuringan sorangan teu manggih dadaharan kumbi da teu dipasihan perih beteung ka dieu sakedeung da kuring ngarasakeun di imah kuring teu ludeung. Ngelak bae Nyi Sekar Arum ngawi ari geus burit kakara balik ka imahna. Ari katenjun ku pamana mah Nyi Sekar Arum kakara datang gerobok bicarekan. Tah budak EPSMR teh kakara pucengis. Keun entong dibere nyatu bongan mumul digawe. Nyi Sekar Arum teu meunang unggah ka imah. Sok dug we sare dipipir ngagoler dina tanu. Isuk-isuk we keneh oge geus korejat hudang tuluy indit deui ka kuburan emakna pek deui ngawi. Tiris teuing kuring teu boga samping kumbi dikembing buligir kuring sapeuting kuring tulung kumang kuring ditundung teu meunang unggah ka imah mang teu aya kanyaah. Sabot Nyi Sekar Arum keur ngelak ngawi ujug-ujug padongho bae aya jantung tina kuburan emakna. Harita keneh jantung teh beukah oerna geus marurag geus jadi cau saturuy geus koneng teu lila asap cau teh cau emas malutik prik baleuneur deui. Nyi Sekar Arum mimiteuna mah olohok bae nenjo jantung geus jadi cau teh lila-lila pok ngawih deui. Aya jantung geus jadi cau saturuy cau asak mata uruy kukuring arek dipupu. Pek Nyi Sekar Arum cau teh dipetik tina sikatanana am di dahar pek deui ngawi. Cau amis teu cara embi nu beungis cau ngeunah teu cara mangarinah. Ayeuna mah Nyi Sekar Arum tara peurih beuteung henteu dibere sangu ku bibina oge da meunang cau di kuburan emakna saturuy-saturuy. Pamana kageteun Nyi Sekar Arum jag-jag wae sakitu tara dibere dadaharan. Dina hiji poe pamana ngintip. Sabot Nyi Sekar Arum keur ngahenggoy dahar cau digebah ku pamana cauna oge direbut. Nyi Sekar Arum digebugan ku pamana bar dicarekan. Nya sia nu sok maringan cau aing teh paingan cau ti kebon sok beak-beak bae nyaeta bae dipalingan ku sia ku dipalidkeun ka walungan ayeuna mah ieu budak bangkawarah teh ngan kerewek bae Nyi Sekar Arum dicekel tuluy dibanda leungeunna raketek dibeungkeutkeun kana gebok dijebur bae dipalidkeun ka Citarum puas ayeuna mah kata budak nu sok malingan cau teh geus ngaleong palid ka hilir keun cenah paeh dihakan buhaya. Leos bae pamana bali ka imahna. Nyi Sekar Arum ngangkleung bae dina rakit anu dijieunna tina gebog palid di Citarum. Geus jauh naker ti lemburna kakara manehna inget geuwat manehna ngawih deui sasambat ka indukna.
kuring tiwas mang hatena bet luas kakuring rek ngarah pati kenyana bet goreng ati mana datulung mana jadi papayung mana datulung manu jadi papayung. Nyi Sekar Arum rumenjag sieun disantok buhaya. Kacaritakeun Mas Patinggi kedung gede anu kaceluk beunghar keur sukan-sukan jeung Saputra Garwa ngarala lauk di Citarum di leuwih Janggala Sari ari keur meujeuhna raramena nyariukan lauk kulamit ujug-ujug soloyong bayar rakit Nyi Sekar Arum kana palebah piletan atuh jelema-jelema teh buriak bae paheula-heula haranjat ka darat dasarieun marukan anu dibobontot teh jalma anu paeh kasaran. Tapi barang diawas-awas ku Mas Patinggi buat budak awewe beunang ngabarogod atuh lewat bae di tulungan dihanjatkeun ka darat talina di udaran teu kira-kira Mas Patinggi atau heunana keur mah kebogaeun anak awewe deui ayeuna ning budak awewe sakitu geulisna ayeuna mah Nyi Sekar Arum geus jadi urang kedung gede jadi jelema sugih hirup senang geus jadi Nyi Patinggi nuluykeun ka pangkatan mitohana. Pemirsa serius ieu diropea ti Kumeok Memeh Dipacok blogspot.com. Mudah-mudahan tiasa manfaat kang urang sadayana canak anu saena pikeun anu awonna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.